lagu teh paranti ngulem. Pendak deui jeung Aki, boa Aki oge geus eueuh di kieuna. Ieu dongeng ku Aki didongengkeun pas keur Aki jumeneng kene hirup. Urang Cimahi Darama, Aki boga dongeng saeutik. Ayeuna eta tempat nu dijadikeun Pemkot di daerah Jati, Cianjur. Eta teh baheula nama rada angker pikasieun. Da tempatna oge nyangkedong. Jurang malah mah disebutna ge Jaria. Sok disebut jurig jarian tidak memang tempatna pikasieun. Ayana ditukangeun Pak Imahan. Hiji waktu kamari aya nu riweuh, 3 kuda cenah ngamuk lompat, tapi kuno bisa ningali mah eta kuda teh aya nu numpakan. Ngamuk ka ditu ka dieu, bahkan anu katingali mah anu kudana aya colet bodasna beungeutna. Eta kuda teh kuda kanyaa keur zaman baheulana. Zaman Walanda eta gedung anu dipake gedung convention center teh atau convention hall. Gaya Aki ngomongna eta teh istal kuda baheulana teh. Malah mun kawenehan geus beres kadengikeun acara Jumat Kliwon, pek nangtung kadinya hareupeun gedung. Pasti aya katingali. Jelema ngabedega ngan geus eueuh di kieuna pastina oge. Ngan kadang aya huluan kadang henteu. Da ceuk cenah si balana eta teh dipengel eueuh huluan ku masyarakat keur zaman perjuangan. Bener henteu nama pek we buktikeun ku sorangan.